Kumelar di pawenangan, kadang aja di pantrangan. Ulah damel kawonan sabab Widi Pangeran. Cipelang cipang ayam Cimanu marigi deui Naonana Abah Haji Rosad Bojong Barat. rek mulang ka memelangan aringgis tepanggih deui Abah Haji Rosad Pahami. sok inggis tepanggih Ampun, Haji Maman Dukuh Picung Kuningan, Teh Hajah Ela. Sugante koko pemuntir si hore si rama-rama Yang akeun Cep Ajis. panyana bade sapikir si hore kamana-mana Ampun, adalah Haji Deden Kosa. Kembang ligat di patah menang Tobat Cep Yuda. Ari kumalaya pinu kulamunan Yang akeun Kang Putra, Kang Ae. ayeuna geus dereh ligat kembang teh sok matak ninung Alah atuh. belit cingkir simpai tangan ulah lali kadiri abdi Tobat. Kesemalah kukalangkang daun tuhur natangkana Batu jajan. sok musrah jeung malayang Ampun, apa Haji Darsami Biksana? jailatih Salajengna. tembong kasih goledas tembong cadasna Ampun, Teh Haja Farida. nandanasi dilaleti Se. ayeuna kantun wasna Imut antep rangai timeng Abah Haji Rosad Bojong Barat. Hanjaka waktos teleng tega ngepes keun puntangan urang dukuh maja halang keur majahna dipitina Mamah Yulia Sekar Harum kasaha gesannya muntah titip diri
sang badan diwalaka panutan urang abah ka Gusti Numur beng alam di baton man nu dipayana sadayana nya di baton man dikalewi saudara Neng Yulia baton man dikalewi ka jenanja kawangan ampun adalah Haji Deden Kosasi Sunaria di baton mah dunungan di baton tengah jani di batan tengah jadi kajana kiamat sorangan nu dipayuna sadayana kumaha kajen kiamat sorangan ampun para sesepuh dukuh maja ngalahoik ku balati dijieun mah kali kanari alah atuh alah rahat hate bari ati bah bayunya hirup pinu daku kanyeri hari Bapak Waroi aya kenemi handem dibantu telah cantik gemah dikali deui handa aku anak dengan nganya nyeri pik